Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana anak-anak Pak Asep anu soleh tur soleha pendak deui dina pangajaran bahasa Sunda. Insyaallah materi dinten ieu nyaeta ngagalantangkeun jeung ngapalkeun istilah kesehatan. Untuk itu mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita mulai anak-anak semuanya. Ada 10 kalimat di bawah ini istilah yang biasanya digunakan dengan berkaitan istilah kesehatan. Yang pertama, anu gering teh geus 3 poe ngalempreh. Ngalempreh artinya teu bisa hudang, artinya tidak bisa bangun. Yang kedua, pantes awakna rek kuru oge. Tuda geringna lila. Kuru artinya begang pisan, artinya kurus. Yang ketiga, ari geus diopname mah manehna mimiti jagjag deui. Jagjag hartina sehat. Yang keempat, bongan tambarakan. Jadi weh ayeuna nyeri beuteung. Tambarakan artinya segala didahar, artinya segala dimakan. Dan yang kelima, anu katerap kasakit gula mah dipantrang ngadahar anu amis-amis. Dipantrang artinya dicegah atau temenang. Kalau bahasa Indonesianya tidak boleh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini contoh salah satunya dalam istilah kesehatan. Kemudian dilanjut contoh yang keenam. Lamun hayang sehat mah kudu berseka atuh. Berseka artinya apik jeung ngabiasakeun hirup bersih. Artinya apik dan membiasakan hidup bersih. Yang ketujuh, manehna teu sakola lantaran katerap kasakit muriang. Muriang artinya panas tiris atau demam. Yang kedelapan, paingan curugna bareuh sebab cenah hileudeun. Hileudeun artinya infeksi handapeun kuku. Jadi infeksi di bawah kuku. Yang kesembilan, lila kacager gening ngubaran kasakit mengi mah. Mengi artinya sesak napas atau ngap. Dan yang ke-10, tekal papanasan maneh nama sok terus sariawan. Sariawan hartina kaluar getih tina irung. Ayeuna urang ngalengkepan kalimah ku istilah kesehatan. Lengkepan ieu kalimah hidup ngan kari milih kecapna anu merenah. Yang pertama, lantaran geus teu bisa asup kadaharan anu gering teh kapaksa. Silakan diisi. Yang nomor 2, engke sore rek ngalayat tetangga anu keur titik-titik di rumah sakit. Yang ketiga, teu kabeh kadaharan ngeunah jeung hargana mahal ngandung titik-titik. Nu kaopat, anu katerap kasakit darah tinggi mah biasana sok mindeng ngarasa titik-titik. Nomor 5, anu datang pikeun titik-titik ka puskesmas teh lain warga ti desa ieu wungkul. Nomor 6, orai welang mah ngandung titik-titik mun macok teh pibahayaeun pisan. Nomor 7, sabab ngedul ngosok huntu ayeuna teh huntuna loba anu titik-titik. Nomor 8, paingan beungeutna titik-titik atuh ari geus lila gering ripuh mah. Nah, itu contoh, kalian nanti melengkapi kalimatnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.